Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng abdi Pratista Agatha dina acara Kilas Warta. Ngebahas warta aktual jeung terpercaya. Pamirsa, akhir-akhir ieu rame diomongan ngeunaan melemahna nilai mata uang rupiah nu dinimitian sapra konflik antara Israel jeung Iran memanas deui. Sejumlah ahli hariwang bakal kajadian dampak ngaruntuy anu tiasa ngagoncangkeun ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah turun karena dolar Amerika Serikat dina April 2024 nyentuh 16.000 per dolar Amerika Serikat atawa panglemahna dina 4 tahun katukang. Pelemahan anu seukeut ieu nyababkeun deui kahariwangan ngeunaan krisis moneter 1887-1888. Bank Indonesia dina 14 Agustus 1887 kapaksa ngabebaskeun kurs rupiah kana mata uang kosta khususna dolar Amerika Serikat sarta ngantepkeun eta naik turun kalawan bebas ngagentikeun sistem manage floating nu diagem pamarentah di mimiti devaluasi Oktober 1878. Kukituna, Bank Indonesia moal deui campur tangan dina pasar devisa pikeun ngarojong kurs rupiah nepi ka nilai tukar ditangtukeun ku kakuatan pasar hungkul. Bank Dunia nyatet aya sababaraha faktor internal sareng eksternal anu migawe krisis nuju ka kabangkrutan. Faktor internal nyaeta lemahna sistem perbankan Indonesia jeung kamampuh pamarentah mungkulan krisis. Faktor eksternal disababkeun ku inflasi Amerika Serikat anu henteu acan turun, putusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed nunda nurunkeun suku renten, oge akumulasi hutang swasta luar negeri anu gancang. Kawijakan The Fed sareng inflasi anu memanas ngakibatkeun capital outflow. Tina sakabeh faktor kasebat anu nyababkeun melemahna nilai tukar rupiah kana dolar Amerika Serikat ayeuna leuwih didominasi ku faktor eksternal. Presiden Joko Widodo mentak ka sakabeh pihak sangkan henteu perelu hariwang dina mandang palemahan nilai tukar rupiah sababaraha taun katukang. Sakitu wae warta isuk ieu. Abdi Pratista Agatha ngucapkeun hatur nuhun jeung wilujeng patepang.